Zaman ayeuna anu nganggur tamat sakola. Gengsi udud ke mungdun kaum nunggu milik neangan ragrak di langit moal datang teu diikhtiaran. Eueuh gawe unggah poe luntang gengsi udud ke mungdun kaum nunggu milik neangan ragrak di langit moal datang teu diikhtiaran. Kuloyang hari koloyong sapopoe teu puguh gawe. Koloyong hararese neangan gawe sanajan sakola tamat nasib goreng loba ngahenen. Pemuda zaman ayeuna anu nganggur tamat sakola. Eueuh gawe unggah poe luntang lantung jaga gengsi udud ge mungdun kaum nunggu milik neangan ragrak di langit moal datang teu diikhtiaran. Eueuh gawe unggah poe luntang lantung jaga gengsi udud ge mungdun kaum nunggu milik neangan ragrak di langit moal datang teu diikhtiaran. Kuloyang hari koloyong sapopoe teu puguh gawe. Kuloyang hari koloyong hararese neangan gawe sanajan sakola tamat nasib goreng loba ngahenen. Pemuda zaman ayeuna anu nganggur tamat sakola.